Sampurasun wargi-wargi barai-baraya, salam interaksi, salam kenal ka kreator-kreator YouTuber nu aya di Indonesia walaupun yang ada di luar negeri. Jajang Akak mau belajar dedehanyahan, juga belajar jadi orang baik supaya kaharepna loba nu mika deudeuh mika nyaah ka urang. Panyakit hate sieun anak pamajikan teu kaparaban, panyakit tensi mikiran cicilan, panyakit jantung mikiran tunggakan. Salah sajina kudu bisa ngaikhlaskeun, ngabebaskeun. Nomor satu, kita harus ulin bari usaha, pasti balik teh hasil mawa beli rezeki. Entong usaha bari ulin bisik menang nanaon. Nomatak nomor hiji, ulin bari usaha balik mawa duit milik rezeki. Tah ayeuna ya, ulin bari usaha. Katingali hailing ngunahun tepatna guys. Tos segitu belah. Yang penting kita semua sehat. Jak-jak guaring kas getol usaha. Lamun hayang loba duit, hayang loba udud nginum barang dahar, jajan seubeuh, kudu daek capek. Kudu daek capek, insyaallah moal kakurangan sandang pangan. Lamun jadi jelema kedul, seubeuh diomongkeun, seubeuh dicarekan ku bapana, ku indungna, ku tetangga jeung ku dulur matang. Hirup mah kudu capek. Memang ngabelaan kahayang teh capek, tapi lamun ku urang teh diturutkeun, urang teh moal seubeuh barang hakan. Hirup urang kudu seubeuh barang hakan. Mantap.